saya manta kudu loba istighfar ge kudu loba istighfar ieu bantem teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan-goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik begitu diteropong ieulah dua sogok dan kredit. Geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mentak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada Gusti Was. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi gecekulah sabara kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang ge mending mun dede. Cepet doang. Ya, baik naon cepet. Masya Allah Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai. Ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab. Kari akhiratku mama disafaatin dan safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat di akhir zaman geus kieu lah. Nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas tetep kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh. Nah ieu di akhir zaman bakal amdalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zilzalaha digunjang ganjing tanah kuat. Riba jeung riswah teh amdalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Timimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Timimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia ngarunya-ngarunya ka anak sia eta mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mah sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu ku ari mah ieu masyaallah. Masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman teu mah nya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi. Bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karakter Yahudi teh.
Masya Allah. Kurang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal, teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari. Bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula, urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika ke sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dilenyitkeun sejarah. Nabi akeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain, Nabi akeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, Nabi akeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari ayat tafsir baru sih ada. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem, Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun ceuk di tafsir Aqsa eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang naon kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sia ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu saja nih urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lemburang ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhna 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, fanaon bae, fan terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris, di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula mah baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja siang meureun. Eta kok itu coba tepuru karu.
ieu akhlak dek dikamanakeun, ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh. Tapi di satu sisi moralna dek kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun, ya polisina ge sarua ieu. Dek kumaha coba ieu? Ieu kakarage awalan. Anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus. Ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu. Encan 10 tahun ke depan bakal kumaha? Melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Ya, para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakan? Hatul muin. Naon deui? Iya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perug besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka ego. Atau kemana baik. Nah iya kompak kabeh untuk ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum, tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan, ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina. Lamun kiai na kuari bisa disogok kiai bangpak sama kos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip kula mah teh. Ieu kiai na bae. Dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu na ya. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon nyahoun Amerika. Kekuatan di Irak adalah orang-orang anu selalu memperkuat tafsir-tafsir sejarah-sejarah, sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipikeun teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipikeun ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masif alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cik lagi bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid ada? Bagaimana Allah saja? Itu baik, guys. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Satu. Iya maka, masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasan. Kita timbul ke tafsir terbanyak. Dibaca wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah dalam Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan tetep baik teliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun teman-teman pentasnya dicabut dicokot di orang-orang nu brilian diurang nu hafizul Quran coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus mantak aya terjemahan Wahabi kuari anu datang ka unggal kitu perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana
urang dengeken urang paham sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Yahudi teh kos gitu karakterna datang jeung Nabi padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae gitu robah walaupun dipayuneun Kangjeng mah ieu nyana aman iman deuk ngedukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun ayat wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ngadengikeun ayat malah indah cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deh. Komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda cili teh asana. Ngagiuk-giuk bentar. Nikmateun kana jajantung. Bari ngopi aduh ya Allah ngenahin nama di suara sah barang didengarkan hatiku saya damar aduh Gusti Allah bagus jadi santri Cilongok wari hatiku saya barang derbe ngadenge Al-Quran lain deui asa dibadugan beh dak diduk komo nu di juru majur kabadug Quran ngaranna entek lamun aya anu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Quran sial cenah pugu aing nundutan sial mun sial jam wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula minahin biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunahin kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk iraha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dok begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah budak ngabangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia geus budak sabut taluturkeun
Aika panglima kamar itu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu tilu geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun masya Allah luar biasa hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat ieu nya ngeun masjid beul mabak masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya kene alhamdulillahirabbil bukan lembur aranya kene masya Allah karim teh sobong-sobong gitu jeung gitu bae datang ke kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik mu'alirun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae melembehkan bahkan kadugalan beki akhir zaman beki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab teh eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan tadinya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal haq teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kukumah ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos gitu mah zahirina alal haq kos gitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke besi di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman haita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah menurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha sabae UJ
jadi tak kenal tanya na anu zikir ceknya zikir lah kumaha mere duit urang kanyana nah eta kan oh berarti jeung uje-ujena tadi gitu tadi tanya ke urang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus baraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saluku sia pernah disogok 99,9 selalu teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya seetik berarti ayat ngaji teu pernah neraka tinggal gitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya sok ceramah sok haji sia milu kadinya haji sia ngalakukan henteu kumaha nuturkeun we surga sia ha haji sia kurang sabarna salat ngan milu lah heuh mah bisa daun kompeten jeung si Abdul Qadir sakina teh haji sia ka ditu dahar gua ge pokona zikir dahar mere si datana henteu gula sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu kumaha tukang daharna geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae RT teh eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang masyaallah Nailah karakter Yahudi itu seperti itu asup ke kanjeng Nabi nyarita amanna keluar di kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ya di jero hatena bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun